tengah imah nu kacida basajana. Meja jeung kursi heubeul. Gigireuna aya potret kulawarga jeung potret hiji lalaki. Asup Nyai ngadorong indungna dina kursi roda ngajubleg lumpuh kalan-kalan batuk. Batuk nahun. Panonna mereleng saperti nu baluas. Antosan heula nya manya. Nyai bade nyandak heula sangu sareng landong. Apan emak teu acan tuang. Sareng teu acan diseka deui nya. Tuh, meuni kucel kieu ku kesang. Nyai ninggalkeun indungna rada lila. Aya guneman di lawang hareup. Mimitina teu katembong jelmana. Antara euis jeung jiung. Kaciri euis kakararengse mandi di sumur umum dituturkeun ku hiji lalaki. Euis, kadenya cek si tante keputing kudu geus aya. Kapan geus didinan rek presa minggu? Can sapoe-poe acan geus disusulan. Jeung deui can manggih nu diteanganana oge Mang Jiung. Kumaha nya? Atuh eta mah urusan euis. Pokona keputing kudu geus aya. Rupa mah teu penting, nu penting mah weuteuh. Kitu lah cek si tante teh. Nya eta can manggih keneh. Geus 3 poe, geus ngulincer, can manggih keneh. Negerna di tempat anu strategis atuh. Di diskotik ke, di bioskop ke, di mana wae atuh tempat anu strategis. Mani dianggap lauk si Amang mah. Teuing teuing atuh Mang. Di pabrik atuh neangan zaman nu kajiret ku hutang. Watir atuh Mang Jiung. Karunya euis mah. Pangna digawe di pabrik oge, maranehanana teh tangtu hayang digawe nu halal. Asa dosa euis mah ari kudu ngagebruskeun batur mah. Asa eueuh ka manusaanana. Hah, susucian. Watir, halal, dosa, jeung naon beuh teh kamanusiaan. Urang di manusia kapan? Perlu dahar, perlu hirup. Ayeuna mah kamanusiaan keur urang we lah. Pokona kepenting kudu geus aya. Kitu lah yang cek si tante teh. Yeuh, tarima duit panjerna. Kepenting pokona kudu geus aya. Cek si tante, lamun misal kepenting eueuh, kabeh duit anu kamari diinjemkeun jeung duit nu ayeuna kudu dibalikeun deui. Kitu cek si tante teh.
Eis nyamperkeun indungna. Ditetep dedeh diajak ngobrol. Bangun sono malah akhirna mah Eis jeung make ceurik sagala. Mak. Ieu euis, Mak. Hapunten ya, Mak. Tos sasih euis teu ngalongok emak. Kadangu, Mak. Kadangu. Euis teh ngajual diri, Mak. Keur keperluan hirup urang sadayana. Euis terang ieu teh salah. Tapi kumaha deui, Mak? Mak, Kang Dudung megatkeun hubungan sareng Euis. Emut Mak ka Kang Dudung. Kapan kantos nanyaan basa bapak keur aya keneh. Dipegatkeun hubungan teh, Mak. Padahal Euis anak bapak. Kadangu, Mak. Sasauran atuh, Mak. Kasaha deui Euis nyaritakeun ka peuri hirup teh, Mak. Euis terang. Pangna mah teu damang oge. Ku katunggaraan manahnya, Mak. Naha mah eleh ku cocobi. Pan baheula ceuk Mak. Pajar ari hirup teh perang antara nu kuat jeung nu lemah. Euis hayang jadi nu kuat, Mak. Nu unggul. Nu menang. Euis hayang jadi nu unggul. Namun cek dokter, Euis teh katara penyakit sipilis, Mak. Sasauran atuh, Mak. Hirup ku atau pasca. Hirup lir ibarat lengkah, sing ati-ati tur tarapti. Nincak ulangan saukur lengkah, bari komo jeung duduprak rurumpak. Isi manggi beli, nu pastina bakal gugap. Hirup jeung kahirupan, lir ibarat lengkah jeung tujuan. Lengkah merenah nu kudu dilampah, tinang ku barokah tujuan. Nu ku urang baris kahongkang. Panggoda dunya tong dijadikeun alesan pikeun ngalengkah salah, lantaran bala tangtuna bakal karasa. Kamajuan dunya kudu dibarengan ku motekar akal jeung lengkah nu basajan. Lengkah merenah hirup barokah. Teu lila torojol Nyai mawa rantang. Eusi cai jeung pangelap. Rantang ku Euis dicokot jeung elapna. Matos dipaparinan tuang, Nyai. Parantos tadi mah, tapi
Tapi mungker saeun tilu huap kitu oge kedah diolo. Ayeuna bade dihuapan deui. Kedah nuang landong kapan? Batukna bandel pisan ya. Panasna tos rerep tapi Tos rerep ce ayeuna mah. Kamari mah masih keneh nyongkap ce. Bade angkat deui cece teh. Saurna bade saminggu di dieu teh. Hawatos atuh ka emak. tadi namah moal cece oge. Moal waka mangkat heula. Hayang reureuh. Tapi bieu basa dicai. Panggih jeung Mang Jiung. Cece kudu buru-buru ka hotel. Loba tamu cenah. Kapan acan pendak sareng Aujang? Nya, bae lah. Tadi wakinuh ka dieu ce. Nagih arto sewaan bumi. Butuh saurna teh keur lalandong Aki Junid ka rumah sakit. Kumaha tembal nyai? Ku Aujang ditembalanana ce. Kumaha saur Aa teh? Kalah ka ngambek ka Wakino. Mun geus aya duit mah kege dibayar. Tong sok ditatagih kitu ce. Kumaha wakinohna? Teu kumaha kalah ka mang nempelkeun koyo kana taarna emak. Bisi rieut cenah. Bager wakinoh mah. Keun, ke dibayarannya aku cece. Ya atuh ce. Astagfirullahalazim. Nauzubillah min dzalik. Ya Allah moal Mang Jiung moal adi aing teh nyai mah. Astagfirullahalazim. Nauzubillah min dzalik. Kunaon ce ngangge babacaan sagala rupi. Ah, teu kuna naon. Babacaan weh menta ditang tayungan ka Gusti Allah. Nyai, ka dieu heula geura. Keun mamah di dinya bae. Aduh kada labuh. Salah cece nunda tas jadinya. Gelis adi cece teh geuning. Urang udakan ya. Tuh, mending ngabaranyai. Urang lipat setipan ya. Nah, kebagiana di bereuman. Meh rada seger. Tuh nya, meni gumelong kieu. Sok gerangeun teu. Ah si cece mah sok make ngenteung sagala. Nya, poho cece. Hampuranya. Nah enya nyai gelis ce. Nyaan. Gelis keneh nyai jeung cece oge. Kitu nya mah nya. Piraku nu lolong gelis ce. Nu mawa kagelisan mah hate. Hate nyai teh kacida gelisna. Pan baheula saur bapa oge nyai mah bakal jadi panggelisna sadunya. Najan teu ningali oge. Bapak. Bapak.
Lami keneh bapak teh bebas na cek. Teuing atuh cucu oge. Teuing dikaburukeun. Ting dikanusa kambangankeun. Cucu oge rek besuk. Teuing kudu ka mana? Ari si Ucu ka mana? Enjing-enjing miosna teh bade dagang koran. Ari sakolana kumaha cenah? Sok ngambek ari taros kitu teh. Sareng ayeuna mah Kunaon? wangsulna teh sok mabok. Mabok? Muhun bau arak. Kunaon cece teh asa janten begang kieu teu damang. Ah, henteu, teu gering. Biasa weh ieu mah capek. Ari nyai hoyong dipameserkeun naon engke ku cece? Ah, naonnya? Hoyong minyak seungit ceu. Nu leleb angseuna, nu seungit malati. Nya ceu nya? Nya, jeung sarung tanganna nya. Nya atuh ceu. Torojol Ujang balik tas gawe di bengkel. Leungeunna masih lomokot ku oli nyenyekel kunci Inggris. Pasemona capek jeung rada kareuheul. Gap kana koran purut. Nyamperkeun indungna, leungeun indungna celengok dicium. Karek Jol, tarik ini. Tadi siang dongkap mah. Nambung lila di dia. Nambung ngaulaan si emak. Tadi nama rek saminggu. Tapi tadi disusulan ku Mang Jiung. Tang tuwe tuh disusulan mah. Daloba nu butuheun. Keur mare malih. Ujang. Euis teh Tang kuda. tuwe jawab teh. Tuda urang mah miskin. Tuda mama perlu diubaran. Tambahan di tudana tuh. Tuda bapak orang mah dibui. Di penjara. Ujang. Enggeus atuh. Nah habet mama bapak sagala rupa. Hade goreng oge. Bapak urang eta teh. Bapak. Bapak naon? Nu ngantepkeun kulawargana paburantak kitu. Jakal boga bapak kitu patut. Ujang, pamali, dosa ka bapak kitu teh. Geus tong milu ngomong maneh nyai. Apal naon maneh? Mau kencai aluk mah yang minum. Wakino, geus nagih duit sewa imah. Mau duit teh ayeuna? Aya. Iya, keur iuran sakola si Ucu. Cenah si Ucu sok mabok ayeuna mah. Lah, lain si Ucu we nu sok mabok teh. Tuh tempo. Ma mabok. Si Nyai mabok. Mana ge mabok is? Yo mabok. Mabok ku kacecep. Apal teu? Kacida cecepna ka bapak. Ka masyarakat. Kana takdir. Kana Geus karunya ka emak. Da ngadangukeun sanajan teu sasauran oge. Geus aya si Nyai. Bade ngahuapan heula emaknya. Nuhun atuh ceu. Sangunna di mana? Di nu
meja cek. Nyai istirahat we heula nya di dieu. Mak, tuang heula nya. Ma ayah. Ma, bapak balik ma. Bapak, Mak, Cuis, Bapak, 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 Cicing, cari cing cek aing. Cicing, Bapak. salahin kabeh maju. Pejahat sih didinya. Bapak. Jang teh. Jang, kita bapak jang. Bapak aing sepae. Geus di luang. Bapak rumah sadosa hampura jang. Gampang nyebut dosa jeung mentang pura unggul mah. Tapi nah, bisa diadean tuh. Bisa ha? Tempok kumaneh. Lu jadi indung, ngajubleng. Viral jeung lumpuh. Si Nyai jadi lolong. Ya si Ois jadi ungkluk. Parawan jomblo. Daun udah akan ngawin. Sama bapaknya dibui. Si Ucu jadi tukang mabok. Jang aing anak lu pambedena. Kudu nanggung kesalahan maneh. Dosa naon aing? Ujang, geus atulah gitu-gitu teuing. Bapak urang eta teh. Bapak naon? Mantapkan kula warga napa bulan tak kieu. Jang, bapak rumah sesalah. Bapak rumah sak pilih ku dosa. Ois. Bapak. Cicing, Ieu teh bapak. cicing kabeh. Ieu teh bapak. Bapak. Tenjok ke maneh. Ya kabeh korban kagoesan maneh. Coba lamun baheula maneh teh sok bener. Sok jago. Sok pahlawan. Sok idealis. Moal jadi kieu. Ayeuna cukup aku dosa, jeung minta ngapura unggul. Mana teuing asa teh ha? Gusti, biasa panggil di bae. Nyai, adi suju ka mana? Juragan koran, Pak. Bapak. Ujang. Jang, Eis, Nyai, geus teu kudu kateterasan. Bapak rumah sesalah khususna ka Ujang. Bapak moal lila di dieu. Hampura bapak tepinan jeung Ucu. Jang, kaidinan upama bapak minta hampura ka emak, kaidinan. Nyai, tira mata damangna teh. Tinalika Bapak ditangkep, Pak. Ti harita mangajubleg teu sasauran, Pak. Ayeuna dampalna lumpuh. Semua campur ku minta hampura unggul mah. Jangan nafsi-nafsi wae. Didinya. Di dia.
Sabar. Hampura bapak. Mantos mantos. Osman. Nyai. Bukosnya. Ini orang salibnya. Terus nyai tos, Mbak. Jadi alat tulangnya. Datang ucu lulumpatan, bari haruha hareho. Ih, aya cuy, gening. Naon, Cu? Gila. Naon, Cu? Bibir gidigan kitu. Aya naon? Kunaon mana? Eta cek. Eta tadi di parapatan aya nu ngagelengkeun manehna kana beus kota. Getihna. Ngabayabah. Polona cek. Polona ucerat-acret. Dihareupeun ucu pisan. Lalaki awewe, Cu. Lalaki cek, lalaki kolot. Lelaki geus kolot. Nya. Bajuna lodro di salendang sarung. Bapak. Ujang. Bapak. 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 Bapak, Bapak. bapak, bapak. Leungit kuring leungit di kamanakeun Bapak lagi ribetnya. Sabar. Hampura bapak. Kenclang herang cika hurepan dileuwih si batahunan. Direka napa pantuhunan kiwari ngan karingan.
berat gitu jeung deui Boleh cek si tante teh. Aduh, sok ngambek cu Aldi tawas kitu teh entos Mengantapkan keluarga apa burantak gitu. Jakal buka-buka gitu patut. Pak Ujang pamali dosa Ulah. Bapak Emak Bapak Jang, Eis, Nyai, geus kan. Enggak. Kok? Kok? Aya naon Ih, kayak lainnya jangan ngambil gini.